nyeri awak henteu. Nyari ongko. Nyari pada kan bae we teu aneh. Sok gawekeun wae. Dari meusan mah gitu maksudnya. Sila mun teu gerak ka mungkin ripuh nya. Heeh, kan lamun teu meriang mah ini teh. Meriang mah tari sing hayangna teh si duru mah di warawah. Hayangna di tengah jujur. Tapi kan bakal begitu genah. Tina riut. Nah, itu tina awak teh lamun ayeuna anu karasa we awak teh riut nya. Tina tulang leher ti dieu tah masa ngaruh pan. Ngaruh kali nya. Ngaruh. Peredaran darahnya teu lancar gitu maksudnya. Makan aya katiisan kan beku pan. Oh, berinya katiisan. Katiisan. Mun daerah teu lancar kana riut jadi riut teh tungkuna teh. Lagi riut angko nyeri huntu angko nyeri huntu da puguh. Oh, tiis deh. Bae. Mah, eta mah mun kemang na hirup mun. Kemang na hirup. Ieu da hirup. Cager geringnya. Mun teu kumaha tuh da urang mah sok. Aya cager wae moal hirup. Gering wae moal. Narimakeun ya rumah. Kumaha tuh. Dalin kahayang nana oge. Eta. Barang can amis. Detik deui. Antangan jupeting kudu nama man dan sebelah gitu angin-angin garak amis. Ambil latihan dia. Nyeun deui kemana? Nyeun deui ke takeun. Gua sing loba atuh nyeuna atuh. Apa ini dia mampan meureun naon anu bisa diieukeun nya sampe misalna tah jadi naon ya jadi peuyeum kan diukur kakuatanna mun arek dijual meureun bisa berapa poin lakuna gitu kan teh mun lakuna ayeuna mun kudu kajual teh mah tapi kan tetep da kudu apal heula batur teh urang teh sok nyeun peuyeum gitu. Eta Kudu apa? Eta apaleun mah urang sok nyeun peuyeum nya meureun namu. Dijual teh laku pan aya nama ini. Murah aku roba itu tahu. Hah? Mana nya masok nanti kudu kadunyeun kiripik tah. Ayaan. Dan nama didinya re sampe maning baturnya nyeun comro dikeun ka laku nate dina WhatsApp dina WA. Ka ngantri na WA oge. Baturan di WA aja. Datang langsung ka eta mah teu kabagean. Jadi kudu mesen WA we misalnya 10 misalnya gitu. Ngarang-ngarana langsung datang mah teu ieu. Eta teh tina sampe jeung oncom bahanna teh. Buat ngantri. Nah ari olahanna alus mah ngeunah gitu maksudna. Lakunya. Nyari asal comro mah meureun mikat comro teh oncomna ge menisa encret gitu. Cuma comro nage di bulan-bulan segede kieu atau oncom nage di jero teh. Pusum buntel ku eta jadi pas dahar teh. Waduh pan saimbang teh. Ieu mah urang mah lain pan. Paling sakit tuh oncomna teh. Loba. Kaburu bosen atuh madang sampeuna. Itu mah di sakit tuh tadi buleudkeun heula si oncom teh sagede kieu ta buleud. Aku dibuntel ku eta ku sampe gitu. Menang marasihan bersih. Dipiceun heula caina teh di peureut heula gitu. Ada diolah mana naon oge. Pisangna. Dari asal-asal kitunya nah ada terus rek sakur keur dahareun keur jualeun kan rupa-rupa meureun nya. Kumaha niat urang. Urang teh lamun bisa mah alus bisa. Bisa ngajual. Tagukeun di dia oge meuli peuyeum moal da mareuli sabarana mah. Eta bicu. Kan nu meuli rupa-rupa. Aya nu memang hayang kana peuyeum. Aya nu memang karunyaeun. Tah rupa. Aya nu hayang gorengeun. Anu resep pungkul, misalna resep urang mah kana peuyeum mah anu langganan kan gitu.
ya anu karunyaeun gitu daripada teu dibeli karunya ya gitu rupa-rupa. Ya. Dan penting mah urang mah laku kumaha carana gitu. Tapi kan jelema mah kadang-kadang pan meureun keur hayang-hayangnya, keur mung-mung gitu, teu kudu. Lagi kadang-kadang kan tukang dagang asa karunya. Hmm. Beli teh. Nah, Sok aya gitu bener. kan urusanna eta mah pan meureun rejekinya. Karunya. Beli teh. Padahal urang teh teu hayang, teu niat hayang pisan gitu. Eta teh rezeki eta mah di Allah manehanana, jadi tina perasaan urang. Asa karunya teh dibeli. Aya nu resep, memang resep gitu, dahar. Eta aneh. Lainna Libur di sekolah berpoe. libur sa minggunya kemarin teh nanti Kamis, Jumaah, Sabtu, Minggu. Senin ka ayeuna Maju di isukan salah sama maju. oh itu kan. Heeh. Mantap ya awakna euy. Hah? Awakna mentok. Segernya. Seger. Atuh pan otak nu peuning mah jeung hate. Bener seger itu. Otak ngetara nguluwut. Teu boga geus lumrah da geus parantina teu da. Paling geus panyipenanana atuh boga mah. Teu dibawa nguluwut nya. Teu. Ai sesuai jeung pas tempatna mah geunaheun. Urang teh jelema teu boga pas dina we. Pas aya di urang. Pas pan. Teu. Coba jelema urang jelema teu boga, hek pasna teh tempatna di jelema beunghar, wah ripuh. Pegang langsung. Ai pas aya di urang udah biasa ripuh. Karipuh teh aya tempatna di urang, pas urang jelema ripuh eta pas gitu. Jadi mantak teu ngaganggu. Teu ngaganggu karena otak kapikir. Kalau urang mun di pikiran mah mantak kurang ge. Dak ka bapa oge bieu teh gering batin mah. Paling ngerowot ripuh gering batin mah jadi karena nyeri awak, jadi karena males gawe, karena indit komo lah karena gitunya gering batin teh hate teh akan teu nyaman dahar teu ngeunah Dahar mah alhamdulillah ngeunah we. papangi jeung jelema asa teu parugung ari geunah hate mah dahar ngeunah ini telempeng teu mikiran naon lah kasih rek henteu da geus kitu Usahanya jadi lebih kana narima lah gitu teu narima mana naon oge karena urang pan anu bertahan jelema teu rupa-rupa inget teu beuki peuyeum bertahan teu beuki peuyeum supaya kitu lapar oge teu tungtuna mah nu beuki nu wareg mah nu teu beuki mah najan lapar oge ditahan da egois da lain maksudna kahayang tapi beteng pikiran mah betul mang lamun kahayang urang mah pribadi mung tapi kan mainnya teh mikiran beteng mah hayangeun teu geusian egois jelema mah jadi tong otak hungkul kahayang soga rupa urang mah embung ieu mah dari beteng mah hayangeun tetep da kudu dieusian gitu egois tak sok disalahkeun awak teh pan udah maneh make embung pan aing teh lapar cek beuteung. Jelema teh eleh ku perasaan, eleh ku egoisna ego gitu. Kan el bertahan aing teh beuki udud eta mah. Tapi kan kateng udud pan. Berimpot-empotan oge hayang sebenarnya mah ngut. Aya nu ngudud mah nu sagala beuki mah geuning nikmat teh gitu. Ikas. Pamere si nyorok ke beuki sedadut. Itu pentingnya mah di udah kan pentingnya nangin aja dan nyorong itu nyata mang kehidupan mata kehidupan kurang-kurang nama jadi tungtungna cenah nu ahli segala bisanya segala pintar tapi kunon rezekina goreng heuh diatur meureun jadi tuna jadi hayang-hayang oge tapi jelema misalna nu ka pirakus eta beunghar da baheula lagi kieu-kieu beunghar pan teu aya aturan kitu mang jadi teu bisa ieu kitu da mah berarti Allah meureun nu ngatur meureun geus aya porsina cokot kabeh beunghar sakali turunna mun beak pan
kayu manis kumain alus teh. Kayu manis ada anggar. Ke itu orang tengah jual atau 2 tangka tuh buat udun ke Kemarin itu tuh segede gitu tah 2 cina mang 30-an kopae sawara hawe cek urang teh nya sakumaha 2 tangka karena letik gitu sedeta tah kita sedeta tah udah gitu 2 tangka panjang tuh meureun ngaluhur udah ka 30-an mah ceng bayar 30 heuh gawe ceng teh ai kapake mah kembali udut ada teh geus dibayar teh di ala teh di ala nah ini kain lain bayar gitu unggul meureun nah maksudna mana mah geus nyirian meureun kemarin kabur-burit pan ngalah di dieu ada orang mana manehna kurang kedua ada mah nama nyirian hungkul nyirian maksudnya supaya ulah dijual ke batur heeh memang tadi dijual kabeh dah memang lalu tik nu kemarin maksudnya nyirian hungkul manehna besi kitu angkewe alana ditu geus dibayar gitu cina gede heula heeh gitu aku nanti jadi si urang itu kaburitan meureun udah memang geus burit tadi teh ting kagok sih nu layan di tiang dia tapi tuh wani pun ngalah orang curang iya nya gitu teh ya iya cangkel iya cepat kita pak biar nak muluk banget iya oh buat iya gitu ya kasih angin juga ya Allah pot lu ngetenya no hah Tuhan kira naon teh dari mikir goreng jadi barang daunnya goreng coba emang tuh pikiran duit tuh udah halal beli eueuh deui teh oh jalannya begitu bukan rencengan terbalik aya jalan terus kentah gitu aduh gaya tahun gua teh cangkel teh udah leungitnya hah ieu mah aya keneh mah tuh tuh ieu mah udah leungit tuh kerasa tuh cenah naon oge heuh terus curek aduh ini ya ulung-ulung ini ngeri hah ulung-ulung nah ya kan ieu ubah di muka ya kan ieu mah tegang gua tegang ya cager sukan ge da luruskeun bang eta mah sebelah truk itu nih gawe wae kan ada ya jadi rongoh poe jadi di mese sebelah sarananya mudah
mudahnya macam tu. Hmm? Mudah bisa. Gampang kan tuh. Tuh, lembut kan? Nih. Ini nyeri gitu teh. Jadi cakep. Mau lu anu. Aduh. Aduh. Tuh, gitu. Ya. Asup angin bilang banyak. Angin ongko. Kurang duit tuh. Kurang duit mana yakin ya mas. Kurang duit. Pikiran. Kumaha ini budak terek PKL. Bisa hente. PKL-an terek Pak tanggal 10. Di mana gitu? Desa. Penting ka eta cing deh. Mang. Serbal balik. Serbal. Keluar anginnya kan. Jadi duit bisa cek ya. Ayo bapak itu bisa dipetak suku. Saya mau kemana? Hah sih? Aja kurang lihat ya. Kurang non. Jadi Beku mah. beku. Oh. Biasa jemaah ini ngarek ujung-ujung. Kan dia tanya bak. Aja kurang teh baru dak biasana. Ayo itu bapak. Ayo orang teh baroma eta hare-hare gitu ya. Oh, bapak hampur aja deh. Ternyata baru dak gitu. Caget. Bapak mah ieu suka arek diuk teh ditahan kieu tah. Keper. Oh, itu kurang tuh pamecetankeun. Itu bisa pamecetan. Kayaknya suku nih. Teruskan. Heeh. Potong itu. Oke, oke. Anak pun ya. Teruskan. Terus tunggu. Alhamdulillah. Ngecager ah. Asupkan anggur boleh antangin nya. Kan pulangan harus ke dia tah. Terus mengkol. Hujannya. Oh, hujan tuh kumaha balik pulang. Yang enom. Oh, mah bisa. Ada ya nama sajam lain. Oh, mah bisa naik pun kalau dia motor. Karena bisa dorong kurang. Kita rasa dia malah ya Allah. Dia serat nak. Nah, kan Gimana? hah? Gimana? Ya. Jadi lungsen. Tuh, pasti.
Kudu teu bisa bahaya nya. Pencet ieu. bisa heuh. Bahaya. Teu bisa ngerana. Hmm. Iya teh pantah. Jadi nahana. Tuh. Tuh. Saya ini aku lu apa itu kan tuh ya bakal nyeri gitu. Banyak gerkenang gitu. Oh. Hampangan ke tengah hampangan heuh. Gawe ting mah nya. Susah kok kana mah hirup